ya teh dulur proses pada ngagawangan parang tuh parangna. Tangga jeruk ya mah ya tega ngulungan parang nilem proses tipayun orang ditek-tek nya panjangna dikira-kira lah kira-kira majehna malah aya tilasna diukur heula kana tilasna anu parantos awon ditek-tek tina congos sareng tipu ieu proses ngaragajina gitu. Alah, rada kodo ya ragajina. Buat tadi mandian. Sayana orang dipaskeun di lebah congwana kira-kira pas kana liang orang disik-sik heula. Jadi kayak jeruk mah rada oge teuas ya teh. Jadi anu saya teh biasana yang gagang parang teh kayak jeruk, kayak jambu, eta saat disik-sik gitu. Kita parang ngecik, orang sik-sik deh lah, si gacan majehna gitu. Kayak jamu, sareng kayak jeruk teh biasanya sok rada kuat. Kami diangge gagang parang teh gitu. Nda upami gagang bedoge model kayak jamu saya pisan itu. Tapi nya kitu anu kolot tadi saya pisan nama gitu. Cobaan wah sereg keneh. Sik-sik lagi, sik-sik lagi. Can asup kana liangna. Dah cukup set dah ini rada serag supaya pagu ya finishing proses ngalalemes supaya rada lucir lah ya teuing barek-bekan tasa ketemuan atur nuhun nu parantos nyakseni. Assalamualaikum.